Hehe, isinya hapus amat. Aing bisnis gejeng si Uwa. Dasar sinyal babu. Daripada kieu wae. Kita mana bisa penting da sinyal hapus. Mending main teanggeun lah teh mahna. Ini sedang danan kieu mah. Sarieun ka aing. Kabar yang maling ge. Ini gitu tak kesempat aing. Bertun ku aing lah. Astagfirullahaladzim. Sama itu kagok. Nah, sia. Go, sedih memburu wae. Ngomong-ngomong sia teh gawe deui. Gawe kene lah ang. Emang aya naon kitu ang deh. Tego, beda we. Aya loker wa di pagawean sia. Atuh teu nyaho ang masalah loker mah soalna ge ieuna PPKM na diperpanjang deui. Jadi aing can ditita berangkat deui ang. Oh, gitunya go. Oh ang. Woi, dak. Keur penting saya nyarang tuh. Aing keur penting manggil pocong. Bener sia deung, manggil pocong di mana? Bener sia deung di mana saya magi pocongna? Ah sia mah hoak meureun. Bener aing mah, demi alay keur penting aing manggil pocong. Aju kumaha deung, pocongna mirip teh jeung sia. Atuh jelas lah ang gantengan keneh pocongna daripada si hideung mah. Aduh wae si aku ngomongna. Tapi bener na oge sih. Gimana di sia mah gina deung? Di jalan ang sia mah. Heueuh pan kieu. Kan urang ayeuna ke bagian rondanya penting. Coba bener apa teu sia manggih pocong deung. Geus sadak, aing arek kayak masih wah heula, aya bisniseun aing, nya. Geus. Bu, aing ge balik aing. Aing daang aing. Itu balik-balik kabeh. Deui nya. Aing terus di dieu jeung saha? Jeung jurig. Assalamualaikum. Pak, kantor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben sadang kay maing. Ayo naon? Ngomong-ngomong, tanah wae nu rek dijualin, Pak. Ih, telat sama deung karek ke kamari ku aing dijual ke bonceng ke pake meuli mah ieu ya. Aduh, berarti aing telatnya, Pak. Alah, telat sama di kamari ari ngan ngajual tanah mah. Jual baru ku aing di kamari. Wah, aing keur peuting sama arek kai Mas jauh kan itu. Di jalan manggil pocong aing. Ah, bener sia. Suping sudanan wae. Bener wae. Ah, teu percaya aing kana omongan sia mah. Sia mah tukang hoak. Sungut-sungut sia mah sungut pendusta nyot. Terserah lah, aing percaya rek moal ge. Geus lah, aing rek balik heula wa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deung sia. Si hidung ngomong pocong kayak emang kayak takut apa ih. Karena amat ini. Wak, Pusing aja. Naon neng? wak kunaon ngalamun wae loba pikiran lain. Dengan naon neng aing isu di luar. Wak, Neng jeung Adami arek ka warung gelatnya. Aing naon ka warung neng? Arek meuni rokok. Lain pak. Beli naon? Roti. Oh beli roti. Tuh tuh ada di jalanannya. Tadi
amat ya. Oh gitu aja. Dami gawe di mana? Ja. Jambi. Lain neng. Ja. Jalan. Lain ih. Kerja di mana? Jakarta. Oh Jakarta. Bagus amat. Dak. Keliling. Oke ang. Bungeng singkap ini pocong di sama. Siap berangan. Nah, sia. Mah berem untuk di behel sia kena nukos gitu sieun. Ayo tuh. Ayo sadang, berangan sia ayo. Arang atuh. Bu, bapak, arah di mana ininya? Bapak paling soalnya. Aing kunaon Bu? Tuh, kandak sia masih anjeun naon itu. Orang kagak ayo kan itu. Apa eta nu cek si hidung teh ya? Pocong. Itu mudenan. Coba ya rasa dulu coba. Ayo tuh. Ini kena diri Ya Allah, astagfirullah. Merinding ke sih? Merinding ku neng. Heunya. Ih, merinding. Neng. Karena apa sih? Kerasa Bu. Hari itu naonnya? Neng kunaon? Neng. Bok tas ya. Sieun kan gaing. Aing babari maling ge. Teh susurian wae. Saya teh gerang di dinya melepak aing. Ngan dilepak di ditu. Sampai deui mah, asli mah.